Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampurasun pamiarsa sadayana di mana wae ayana, di mana wae lingihna. Wilujeng tepang dangu deui sareng Mang di Jomantara melalui Galura saluran channel YouTube anu ku Mang dipintonkeun ka pamiarsa sadayana midangkeun kasenian Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Kiwari dongeng Sunda ku Mang dipidangkeun kanggo pamiarsa sadayana salaku hiburan. Mudah-mudahan sing raos-raos janten panghibur kalbu pangbeberah kana manah kanggo pamiarsa sadayana di mana wae ayana di mana wae lingihna. Oge ti kitu mudah-mudahan ieu dongeng anu ku Mang dihaturkeun kanggo pamiarsa sing janten rencang dina segala rupi aktivitas-aktivitas pamiarsa sadayana di mana wae ayana di mana wae lingihna. Pamiarsa sadayana kiwari Mang bade ngalajengkeun carios dongeng anu judulna Hayang Beunghar. Ieu dongeng di juru dongengan ku Mang Jaya. Mang Jaya kitu tah pamirsa sadayana. Di naskahna teh masih tetep karyana Ki Leuksa pamirsa sadayana selaku pangarang anu tos buhun. Kanggo pamirsa sadayana isaha mah anu hoyong silaturahmi kang ka channel langsung Mang Jaya aya Mang Jaya gaduh channel nyata Mang Jaya official. Mangga kantun diklik wae di link deskripsi Mang ya dicantumkeun ku Mang linkna kanggo amongan naranapi silaturahmi kanggo ka channel YouTube-na langsung Mang Jaya official. Seueur di ditu seueur dongeng-dongeng Mang Jaya atau seueur pisan kitu tah bilih anu bade hoyong milihan dongeng-dongeng kanggo hiburan pamirsa sadayana. Mang saku admin ieu channel saukur neraskeun atanapi ngalebarkeun sayap saurna mah paribasana mah kitu ngalebarkeun sayap supados langkung seueur ambahan anu uninga kana kasenian dongeng Sunda. Kitu tah pamirsa sadayana. Satacan dilajengkeun Mang oge istilahna mah ngaturkeun nuhun kanggo pamirsa sadayana anu atos satyasa tuhu manco di Garuda dia channel anu tos ngadukung ka ieu channel ku melalui subscribe, like, komen, oge nge-sharekeun ka saha wae. Oge istilahna mah anu hoyong kenging juara ti Mang Mang upload naon wae kanggo ieu channel kantun diklik wae loncengna kitu tah pamirsa sadayana nya diklik supados engke aya pengumuman atau wiwara ka pamirsa sadayana. Oge Mang oge nyungkeun dihapunten waleh-waleh ka pamirsa sadayana di mana wae ayana saha wae istilahna anu singgah ka ieu channel anu kirasa pagodos sareng Mang tina tayangan-tayangan atanapi naon wae anu aya di ieu channel hapunten ka pamirsa sadayana istilahna mah segala kekirangan sareng kalapatan Mang mangga istilahna mah eta mah telangkung pamirsa sadayana istilahna bade singgah atanapi bade traskeun sareng ngadukung ieu channel mangga bade di skip oge mangga gitu istilahna mah kanggo pamirsa sadayana. Kitu tah pamirsa sadayana mangga teu ulang lajengkeun carios dongeng anu dipedar ku Mang selaku admin ti Mang Jaya istilahna mah di juru dongenganna anu judulna Hayang Beunghar ena bagian kanu salajengna. Sok geura kaparayun pamirsa sadayana geura maranco deui dina HP-na. Sewang-sewang. Rung. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Hayang Beunghar. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-11. Mang atuh para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna nyaeta Hayang Beunghar. Dongeng parantos dugi kanalika Bi Iting kalengitan anakna anu katelah si Memen.
Para mitra kaum dang, tekung silila layon si memen geus ngajepat dina sama. Dirurub ku samping kebat bising hareupan ku biiting anu geus cempe ceurikna. Ngan ari Cipanon mah teu waleh merebay da inget ka salakina, malah bari nungguan layon teh ngupat sajeroning ati inget ka mang kami. Kang kamina kamana atuh akang teh nya? Sekuring ulah sok luluasan, ulah nganteur ka keheul ngumar amarah. Tah ayeuna aya kajadian kieu kumaha tanggung jawab akang? Na teu sedih lamun ditinggalkeun maot ku anak nu sakieu keur cooeunana. Kitu gerentesna hate. Biiting dibarengan ku merubutna Cipanon teu waleh juu. Sedengkeun Ma'iot harita teu buru-buru turun ka buruan. Muru ka imah Mang Umid nu pangdeuketna tapi hanya kalgeus indit ka kebon. Tuluy ka imah Jang Idi ngan aya pamajikanana wungkul, Ma'iot bingungeun gidig ka imah Pak RT nu kaparengan deukeut, tapi keur eueuh di imah deui tungtungna. Ma'iot kalayang koloyong sorangan rek menta tulung ka tatanganna. Edas kudu kumaha atuh aing geus kieu ye. Payah kieu keur mejeuna laliar jelema teh. Hese keur menta tulung. Tapi si Odo aya di imah atawa henteu nya keun lah. Ku aing rek diteap. Ceuk Ma'iot ngomong sorangan. Terus init ngajugjug imah Kang Odo. Tekung silila geus tepi kanu dituju kabeneran Odo mah aya di imahna, da puguh tara liar gawe nangan ngome-ngome manuk we piaraanana. Atoheun Ma'iot teh baranggok ge terus ngomong. Yang Odo tulungan mah atuh. Itu anak si Iting maot. Mangkaning papana eueuh tatangga eueuh da keur nyaraba. Cing bantuan nguruskeun mah teh bingung. Tuan eueuh batur paku kumaha? Naon Ma'iot dedengian ta anak Iting maot. Na teu salah kitu. Kang Odo ngarenya greuwas teu pati percaya kan omongan Ma'iot. Maot tadi maot na teh hayu buru-buru ka kaler. Ulah dilila-lila bising teu aya nu nguruskeun. Ma'iot teu lila di dinyana tuluy ngaleos idit. Teu malire ka Kang Odo nu colohok bengong atuh sajongjongan mah. Manehna ngahuleng para mitra bari melong ka Ma'iot anu geus ngoloyo. Napunaon anak si kami teh apaan teu kabejakeun kering, kabege jag-jag waring ka sarehat. Na cilaka kunaonnya. Tapi ieu teh hiji beja nu mata kreuwas aing kudu buru-buru ngabuktikeun. Si Kang Odo bari terus unggah deui ka imahna rek disalin. Tekung silila geus bijil berug panto ditutupkeun leos inis ka imah Biiting. Kocapkeun di imah Biiting beuki lila beuki rame ku jalma nu daratang. Lolowana mah awewe nu kaparengan araya di imah. Jeung barudak anu milu ka indungna sedengkeun kolot lalaki carang keneh. Da puguh keur meujeuhna digawe, basa Kang Odo datang ka dinya kakara aya palebe sorangan. Keur nyang hareupan mayit kitu ge meunang neang ku budak. Da kabeneran digawena teh teu jauh ti lembur. Bingung kuring teu pati percaya kana omongan Ma'iot teh tapi ayeuna mah beuki yakin geuning ye. Bener-bener geuning anak mah kawin teh maot. Nah kumaha ieu teh mimitina nya. Kumaha itu mitina Biiting asa teu ka harti teuing? Ceuk Kang Odo panasaran. Nya kuring heran inem boga ayaan kieu mah tapi mun di kana takdir ti Gusti mah kajalti pangeran. Teu kudu kaget sabab mungguing umur manusia mah teu dikolot teu dibudak. Datangna maot taraing nu nyaho sabab eta rusia pangeran. Tapi memang kuring hayang nyaho na kumaha mimitina ieu teh sabab ari perkara maot mah teu kudu dipikiran da sararea ge bakal ngalaman. Ngan kana sababna perlu nyaho. Na kumaha du Biiting? Ceuk palebe sarua hayang nyaho da ti tadi can loba carita siga nu bingung pilampahkeun. Nu mawi palebe kitu de Kang Odo kuring teh reuwas jeung heran. Sabab budak teh teu gering teu riut-riut acan malah mah kacida bangorna. Ulin kawasasari tapi barang keur ulin di tengah imah. Ujug-ujug aya nu ngajerit ari diburu si memen keur ngagoler we teu empes-empes. Mana horeng geus maot teu aya nyawaan ari nu jadi sababna mah ukur labuh we tina kursi eta tah. Biiting nunjuk kana kursi butut. Nu aya di pojok tih. Mani ngajenghok Kang Odo teh para mitra. Sabab manehna kaget ari ngadenge kitu mah asa teu kaharti ku akal, teu kapikir ku pikir asa kacida teuing anehna. Waduh. Nah, mah nepi ka maot pila kadaragrag dina kursi kitu patut. Kumaha teu dipariksa awakna aya nu bohak kitu? Ceuk Kang Odo. Teu aya teu baret-baret acan Kang Odo, tapi bisi parasaranna cobaan mah tu pariksa deui. Bisi kuring mah henteu kapanggih ku kuring mah, ceuk Biiting. Eug atuh panasaran Kang teh hayang yakin. Kang Odo mukakeun samping nu dipake ngarurub mayit, tuluy dipariksa apikna keur. Terus teu kapanggih sabab anak awak si memen mulus taya cacadna. Hese keur kimakeun bae ge bari ngamandian urang pariksa. Ayeuna mah urang pajami we heula yeuna kumaha saterusna. Rek ngadaguan bapana teu moal ieu teh.
Sabab teu pugu ari teu aya bapana mah tuh. Cek Palebe hayang buru-buru ngarengsekeun tugasna. Mayit teh ulah dilila-lila. Nah, dek kitu ge atuh pege putuskeun bi Iting rek kumaha ite narik ngadaguan heula Mang Kamin atawa moal. Cek Kang Odo ka bi Iting. Bingung kuring mah sabab Kang Kamin teh geus 2 peuting teu aya balik. Teu kanyahoan tujuanana ayeuna mah kumaha saena we mangga we atuh badantenkeun ku sadayana. Cek bi Iting manehna teu bisa mere putusan. Kumaha mah iot kurebkeun wae ayeuna atawa ulah sabab bapana teu aya cenah bejana. Kuring mah rek nurut ka emak we salaku sesepuhna. Kang Odo ngareret ka mak iot nu harita ngahulang mikir, pok ngajawab. Ulah ngadaguan ucan pugu karuhan tu barina oge. Bising teu datang saminggu atawa 2 minggu. Sabab ini teh teu kanyahoan tujuanana. Biheung balik, biheung moal, can kanyahoan. Ayeuna mah geura pulas sara we, budak teh sakumaha mistina, ulah diriung-riungi watir tak kitu. Cek mak iot mere putusan. Manehna sasat boga kakawasaan atuh sarerea oge teu mungpang. Da memang kaharti lamun layon diantep wae bisi bapana teu datang buru-buru ngabaluratkeun ka sarerea. Tah kitu geuning Palebe kuring mah satuju we keun urusan waragad mah dikuring aya karina mahan we cek Kang Odo. Nya hayu atuh urang pulasara beung-beung beurang kene. Da moal burung kaburu ngan wayahna bantuan ngatur ieu mah saware sina ka astana ngali kuburan. Saware nyieun padung jeung pasaran cek Palebe. Mangga. Keun urang bejaan heula nu sejena. Da candera tangi teh geuning disarawah keneh meureun permios atuh Palebe. Rek kaluar heula ada pamajikan kuring ge can ka dieu ongkoh. Odo nangtung tuluy kaluar. Rek balik deui ka imah nyokot duit jeung pare bising kakurangan. Saterusna Palebe ngamimitian mulasara mayit bari nungguan jalma-jalma nu sejen. Beuki lila nu datang beuki loba lantaranna beja pabeja-beja tatalepa ka unggal jalma. Tungtungna salemur Cikarang geus nyaho kabeh. Kajaba nu geus nyaba jauh atuh di imah bi Iting teh jadi loba jalma. Malah Rabu lemarawa beas jeung dahareun sejena. Harideng mantuan susah namah-namah biaya keur mulasara. Ku jalan kitu kasusah bi Iting kaupahan meusan. Teu nalang sateuing da kahibur ku tatangana. Gancangna catur layon si memen geus rengse di pulasara sakumaha mistina. Malah poe eta keneh dikurebkeun di astana. Teu saeutik jalma-jalma nu jajab ka kuburan. Sok sanajan ngan saukur layon budak. Ieu teh hiji tanda yen urang Cikarang bener-bener kuat rasa duduluranna milu bela sungkawa kanu keur tunggaran. Ocapkeun sorana di imah bi Iting geus loba jalma nu jadi luluguna Kang Odo jeung Palebe. Jadi wawakil Mang Kamin nu teu aya di imah. Harita rek ngajakeun tahlilan sakumaha umumna di eta lemur. Hari mah iot jeung bi Iting harita teh keur dariuk di pawon bangun anu susah pisan. Mak kumaha atuh kuring teh nya bet asa bingung. Oh naon nu matak bingung teh? Apan segala rupa geus kajadian. Tu batur geus daratang, Kang Odo jeung Palebe tu geus ngajemprak sila. Naon nu dipake susah ku maneh Iting? Ulah mulubut ulah jali. Yah, sing janglar. Kalakuan teh jeung pikiran teh. Cek mak iot ngababaraha teh anakna sangkan ulah susah jeung bingung. Aing ku kitu emak eta we tu jalma-jalma geus karumpu, tatangga geus araya. Kabeh milu bela sungkawa ka kuring tapi ari Kang Kamin. Mun dieu moal-moal pantesna teh jo datang atuh piraku teu inget kanu jadi anak. Nah make mikiran teh nu eueuh. Keun bae si Kamin mah barina oge. Keun bae. Pan geus saha bani caritakeun manehna teh can puguh di mana ayana, boa teh ingkeur nganclong kanu jauh teu inget ka anak jeung pamajikan. Geus atuh teu kudu dipikiran eueuh mah barina oge. Anggur mah geura milu ngariung. Urang ngaduakeun kanu geus maot ulah dipake ngulugut. Yuk, pindah ka tengah imah barina oge. Cek mak iot terus manehna ge nangtung. Sarta pindah ka tengah imah. Bi Iting teu ngomong deui para mitra terus nuturkeun ka indungna bari ngai si Utom nu bungsu. Hari tariungan beuki pepel jul-jol namahan da pada hayang milu tahlilan. Utamana mah ngabeberah ka indungna nu ditinggalkeun susuganan bi Iting teu sedih teuing kahibur ku nu ngariung. Teu aya antosan deui teh urang ngawican mah tuh ceuk Palebe. Bari ngararat-reret ka nu ngariung bisi aya sasepuh nu tacan kumpul. Aya hiji-hiji nanging teu aya wagelanana upami bade ka dikawitan mangga we lajengkeun Palebe supados teu wengi teuing. Cek Kang Odo dariana keur manehna geus ngarasa cukup pikeun ngamimitian tahlil da jalma-jalma geus karumpul. Mangga atuh urang ngawitan ngan sateu acana sim kuring rek amanat heula ka sakur nu hadir. Disuhunkeun karidoan manah ti sadayana kanggo ngaduakeun kanu parantos maot. Oge disuhunkeun piduana supados ibuna nu ditilar sing janglar. Sing aya dina katengtreman sareng kasolehan. Janten ku ayana ieu riungan teh mugi-mugi sing aya mangfaatna kahiji kanggo nu maot. Kaduana kanggo kulawarga nu parantos dikandunkeun.
Sakitu mangga urang sami-sami maca doa. Kitu cek palebe dijawab ku hadirin sarerea. Satuju jeung ikhlas maca doa. Atuh teu loba catur teu puguh, prung anu tahlil ngamimitian sora meninga gerenggeng lir sora nyiruan kabur, mata keung jeung geuman mata kelenyapan kana hate nu sungkaw. Kaayaan beuki lila beuki poek jangkrik jeung jaang gaang menireang di sarada. Patemalan jeung pada baturna langit lenglang taya aling-aling. Bentang baranang matak betah jeung matak waas nyaangan buana nu disimut ku angin peuting. Dina kaayaan kitu di jalan belah kulon anu leumpang meninga ngadigle. Taksiran capeun lantaran tas lumampah nu kacida jauhna. Tapi najan kitu oge teu katara aya tanda-tanda putus asa atawa beak harapan. Ari sabab ari nempok koloyong namah siga nulugina hate. Beuki lila eta jalma beuki deukeut ka sisi lemur Cikarang, beuki gancang leumpangna lantaran di jalan nu disorang beuki rata jeung tambah cakang. Bagea Cikarang ye kami si kami ye nu punung lah. Ayeuna mah geus datang deui bari moal harapan anyar ye. Bageakeun ye kami ye nu baris ngawangun lalakon anyar. Milampah carita bagja. Bagiakeun ye Akang Iting, cek Mang Kamin bari jongjon leumpang horeng nu datang teh salaki bi Iting, nu geus lila lunta neangan pakasaban. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan katara pating aroyag adalah ulang-ulangan. Siga gugupai ngabagiakeun Mang Kamin. Daun cau nu aya di sisi jalan gugupai ngahiap-hiap siga teu sabar, hayang geura deukeut jeung Mang Kamin. Rek ngaharewos ngabejaan nepikeun carita anyar yen di lembur geus aya kajadian. Hocapkeun harita para wargi sadaya, jangkrik jeung gaang harita teh masih keneh kadenge patemalan. Reang di sisi jalan jiga nu manyeng ceurikan, gaang siga nu maridang da milu susah jeung bingung ka kulawarga bi Iting, nu keur ka papatena. Tapi eta rarangken alam teu kahartieun maksudna ku Mang Kamin, da manehna ge jongjon wae leumpang teu malire kana kajadian kaayaan harita. Akhirna anyog ka pakarangan imah kebeg ngarenjag bakat kureuwas sabab yakin teu samar. Manehna ngadenge nu ngagerenggeng sora tahlilan mata keung jeung geuman. Sakedapan Mang Kamin teh ngajanteng miluh miraga meneng. Ngahuleng bakat ku bingung asa teu percaya kana dedengeanana. Asa aya dina pangimpian tapi da lain ngimpi manehna bener-bener ngadenge nu tahlilan. Beuki lila beuki jelas gandeng mata keung jeung lalewa. Ai. Nah, maka anu tahlilan di imah aing. Saha nu maot teh nya pamajikan aing kitu atawa kumaha? Tapi apaan basa ditinggalkeun teh aya nu gering, teh nu riut-riut acan. Palang siang si Uto manehna teh ririwit geringan wae. Bobo aya. Mang Kamin teu kabat nyaritana tuluy ngalengkah lalaunan. Harita teh ngadeuketan ka imahna, tinawang geus katempo remeng-remeng. Di jero loba jalma nu ngajajar keur husu milu tahlilan. Menipating arungut bari peureum katempo ku Mang Kamin anu jajantungna beuki ratug hatena deg-degan reuwas loba karisi jeung karempa. Muga-muga we teu matak reuwas. Muga-muga we aya ulah-ulah aya kulawarga aing nu cilaka. Da aing mah teu boga dosa teu kudu aya panyiksa batin. Gerentes hate Mang Kamin bari ngadeuketan kana golodog kalayan teu asa-asa deui. Terus para mitra keketrok kana panto menitarik dahayang ngungkulan sora nu tahlil. Jep tahlil jempe tayohna bae sarerea ngarasa reuwas. Iting, aya naon ieu teh? Mang Kamin nanya padahal aya keneh di luar. Rek asup teu bisa lawang kapendet ku jelema nu dariuk meuni pajajel. Heurin taya nu keur ngaliwat, puguh sarerea kaget sabab aya nu nanya bani bedas teu sirikna ngagorowo. Saha? Aya nu naon gagerowan ka kuring? Ceuk bi Iting ti jero imah kawas nu reuwas. Tapi can wani nyampeurkeun. Kana lawang teh nganu dariuk di deukeut panto bareng ngareret keluar. Kang Kamin, jawab Mang Kamin. Tuluy nyurungkeun panto hayang buru-buru ka jero da puguh panasaran. Kapaksa anu dariuk dirinya pinah diukna berai panto dibuka meninga geblak kabeh.
Sukmang kamin ka jero terus ngajantang meningah ulang. Kaget nempo jalma nu ngariung di imahna menipa sedak-sedak loba naker. Sasat salemur ampir kabeh. Kang Kamin, Biiti ngagero panon malong ka salakina, tapi bujurna siga nu dipaku kana palupuh, teu bisa nangtung titingkuheun. Oi, geuning Jang Kamin datang ya ka jero Jang. Syukur datang malah. Cekang Odo milu nyarita nu sejen colohok kabeh paneuteub ngumpul ka Mang Kamin. Nu masih kene molohok kawas nu kasima. Teu ngarti kaayaan imahna, tapi lila-lila gek iuk ngadeukeutan ka Kang Odo. Ke, saha itu nu maot teh nanaonan tahlil di imah kuring? Nah kuring dianggap geus maot, pedah teu aya bae balik. Ulah kitu sabab kuring mah ini ti imah rek usaha lain rek maot. Cing minta jawaban nu pasti, na kumaha teh nu sanyana atuh? Cek Mang Kamin rarat-reret ka sakur nu ngariung. Terus neuteub ka palebe nu dianggap boga gagasan dina tahlilna. Tapi can aya nu ngajawab sarerea ge melong ka Maiot jeung Biiting nu harita carolohok bengong lantaran anu para mitra sadaya ari lantaran anu kakara datang kawas amek-amekan teu panuju di imahna aya nu tahlil. Kang Kamin sing eling atuh ieu teh loba jalma teh sesepuh anu dipikolot di lembur ieu. Akang sing tenang ulah popolotot kitu. Sok geura calik sing tenang da engke ge moal burung dibejakeun ku akang. Moal burung dibejakeun ka akang teh. Cek Biiting kapaksa ngelingan ka salakina. Era ku balarea tapi sakur anu aya di dinya ngamaklum da kaharti atuh tangtu Mang Kamin reuwas. Atuh da nya kitu hampura we tu ka sararea tapi buru-buru atuh bejaan kuring ye. Aya naon ieu teh? Naon sababna tahlilan kieu? Saha nu maotna? Cek Mang Kamin terus asup ngusap beungeut. Hitung-hitung mepes amarah. Nya Jang Kamin sing tenang euy lah. Ulah rusuk itu sabab ieu teh dina riungan tangtu kajadian di dieu bakal dibejakeun ka anjeun. Asa sing tenang heula da meureun capek tas nyaba jauh mah. Kang Odo milu nyarita ngarah Mang Kamin terus. Nya ka arti ku kitu teh mapek atuh geura terangkeun. Nah make tahlil sagala. Saha nu maotna? Palang siang kuring disangka maot ye. Pedah eta teh aya balik-balik meureun ulah kitu da kuring mah hirup keneh. Jag waringkas pan. Cek Mang Kamin meniti sabar. Hayang geura nyaho kana kajadian di dinya. Lain gitu Jang Kamin. Ieu mah tahlil sote keur nulian, lain tahlil keur Jang Kamin nu maot teh Jang Memen, anak Jang Kamin anu panengah. Kitu nu sanyana mah ulah karibut. Ari mamang atasnya ayu Jang Kamin tas di mana atuh? Cek Kang Odo dari pisan panon melong ka Mang Kamin. Samemeh dijawab ku Mang Kamin, gerewek Maiot cacarita kawas nu jengkel. Kamin sia. Tas di mana aing neh deuleu? Teu gablek tanggung jawabnya, teu gablek pikiran. Teu inget ka anak jeung pamajikan, laki naon kitu patut. Anak pamajikan kata langsara teh maneh mah kalah luas leos, jiga nu ngahaja hayang ngantep ka anak. Sina paraeh meureun nya. Atoh nempo anak bae teh. Tas di mana atuh maneh teh Kamin? Dasar teu gablek polo, teu gablek pikiran, teu gablek kahayang. Tak ieu kajadianana anak maot teu katungkulan deuleu. Kitu cek Maiot. Nyaritana nya cangan capruk ka mana bae. Nganaha-naha jeung nyarekan ka Mang Kamin. Lantaran geus ambak ti kamari keneh, geus ngemu amarah nu lain lumayan atuh ari tepung teh meuni asa aya kasempetan. Teu mikirkeun kana kaayaan nu sakitu ramena disaksian ku puluhan jalma jeung sesepuh lembur Cikarang. Sararea bati olohok bengong teu ngarti ku omongan Maiot. Barang ngadenge omongan kitu ti Maiot, Kang Odo meuni nyiak beungeutna peureum. Ambak harita teh para mitra ka Maiot anu teu kira-kira nu geus ngawiwirang ka Mang Kamin kapi adina. Ke sing sabar mah ulah kamalinaan teuing nyaritana. Na teu nyaho yeun ieu teh dina riungan jeung deui sing koloteun atuh mah da mah teh lain budak leutik. Jeung deui sing inget ieu hade goreng ge Jang Kamin teh minantu mak. Ceuk Kang Odo manehna ngarasa teu geunah hate sabab dulurna diwiwirang ku Maiot pok deui ditempas. Nya bener si Kamin minantu kami. Tapi minantu carekeun, minantu kasabalan. Teu gablek cedo nurus tunjung. Mun lalaki bener ge moal luas leos kitu ninggalkeun kawajiban rumah tangga bari oge. Kang Odo kekerot nahan amarah beungeutna katarageuna. Mang nyerikeun ka Mang Kamin nu diwiwirang ku mitohana. Tapi teu nyarita deui lantaran era ku balarea bisi magarkeun sarua gelon. Malah Mang Kamin ge teu nyarita najan hatena nyeri asa disisit haku hinis. Cicing bari ngusapan dada meper amarah nu ngagolak ampir teu katahan. Sedengkeun Biiting meningal lenyap manehna reuwas ngadenge omongan indungna teh. Bisi matak namahan riweuh ka sararea. Keuat manehna ngomong ka indungna. Ma mugi sing emut ma ulah kadalon-alon cumariosna.
Di mana ieu tatu mah apan disaksian ku sesepuh ditongton ku balarea. Ulah kitu nyariosna mah isin ku sadayana. Kitu cek Biiting malah mah ngomongna bari nyekelan kana pigelang leungeun Ma Iyot. Da diukna padeukeut. Ma Iyot teu ngomong deui panon anu beureum mureleng ka Mang Kamin jeung Kang Odo jajantungna ratug hatena deg-degan. Leres Ma Iyot. Ulah kamalinaan Ieu teh apa nuju sakiri weuna nuju aya dina kaayaan Tunggara asa kirang sae upami kikituan teh. Palebe milu mepelingan atuh Ma Iyot beuki lempes amarah ngan ukur rumenghap bari mencrong ka Mang Kamin. Baik we turuikeun Iting kumaha tu ieu teh geura jawab pertanyaan ti Akang saha nu maot jeung deui naon sababna inung teh amek-amekan we ka Akang cek Mang Kamin ka Biiting nu harita ngumar Cipanon sabab bibirang era ku Wakilan ku Kang Odo pek terangkeun kadinya Kang Odo. Gatuh Bi. Ieu kukuring rek dibejakeun Jang Kamin. Pangna di dieu aya tahlilan teh tadi geus disebutkeun ye nu maot teh anak Jang Kamin nu panengah nyatana Jang Memen. Maot alatan ragrag tina kursi tah kitu sanyana mah kumaha kaharti cek Kang Odo bari melong ka Mang Kamin. Ari nu ngariung menisim kahartina mah bisa kitu piraku maot teu puguhna mah. Teu kaharti moal ragrag tina kursi bisa maot mah. Mang Kamin teu percayaeun parawargi hatena ngageter. Jajantungna harita teh ratug atuh puguh we teu puguh rasa. Nya tang tu matak teu kaharti da Kang tadi mah teu percaya. Kana beja kitu teh sabab asa pamohalan. Tapi da kitu buktina atuh Jang Kamin. Nah kudu kumaha deui nya wayahna we kudu percaya. Bisi kurang yakin mah kana jawaban ti Akang pek tanyakeun di ka Biiting. Si Kang Odo bari nunjuk ka Biiting nu harita ngumar Cipanon asa kasuat-suat. Nanya ting piraku ragrag tina kursi nepi ka maot. Nakunaon atuh samemehna geuring heula tah henteu. Kaharti teuing lah. Aya we kudu puguh sagala-gala ge atuh. Kamin antukna nanya deui ka pamajikanana lantaran hayang yakin pisan. Tahlilan kapaksa ngaraneg para mitra lantaran kagok nu cacarita. Nya Kang Kamin itu pisan lalakona si memen maot alastan ti ragrag tina kursi. Keur arulin jeung dulurna di dieu di tengah imah samemeh teh teu kungsi gering heula atawa teu bogakan nyeri. Malah ulina oge motah pisan bangor ka bina-bina tapi ayeuna kieu jadina Kang. Ragrag tina kursi. Moalnya nepi ka maot. Nya da deui ting. Kang mah teu percaya, teu pati percaya sabab asa pamohalan ieu teh. Nyarek percarek henteu kumaha Akang da buktina geus kieu. Nu penting mah kuring mah kaleungitan ku anak. Meni asa diheulang anak kuring teh loba. Tapi ari nu maot mah tetep we leungiteun malah mah asa leuwih nyeri. Sabab maotna ngadadak teu puguh sababna. Ari Kang Kamin teu percaya mah kumaha karep kuring mah moal maksa. Cek Biiting siga nu jengkel. Lantaran para mitra sadaya salakina rewel sakitu keuriweuh teh kalah ngagokan namahan kasusah ka sarerea. Para mitra kaum dang, Mang Kamin ngahulang malah sararege ngahulang teu aya nu nyarita. Biiting ngumarat Cipanon saksian ku Ma Iyot nu kekerot nahan amarah. Lantaran beuki teu panuju kana pamadegan Mang Kamin nu gurat batu. Teu percayaan ka pamajikanana tapi teu milu ngomong ngan ukur keker. Nyari kitu carana mah keun bae atuh ting wayahna we sing sabar tawakal. Lantaran geus kitu jadina Akang percaya kana omongan maneh nu memang teu aya alasan keur teu percaya. Da umur manusia mah teu naon teh. Hartina malah teu kaugar ku kolot atawa budak ngan hampura Akang teh sabab teu bisa ngahareupan eta teh coba secara langsung teh. Akang teh keur aya di panyabaan, Akang teh lain teu inget ka anak jeung pamajikan ngan hayang hasil heula dina usaha keur nyenangkeun anak jeung pamajikan, tak kitu sanyana mah ting. Cek Mang Kamin akhirna hatena leuleus. Teu jiga tadi malah mah karasa hatena peurih.
sedih ditinggalkeun ku anak nu teu kungsi papanggih heula. Nya kajeun ari kitu mah keun bae teu kudu dipapanyangkeun. Sabab geus kieu jadina teu bisa dihalangan deui kuring menta dihampura ka Kang Kami. Lantaran teu ngadagoan heula sabab teu kapikir pibalikeun. Isi teu puguh waktuna nu matak buru-buru we kurebkeun da kitu ceuk sararea oge. Keun bae atuh da geus kieu kasih jadi kasalahan akang sorangan. Ngan ayeuna mah wayahna we sararea kudu sadar sabab teu acara kaganggu ku datangna kuring. Panyana teh lain aya kejadian kieu atuh. Ceuk Mang Kamin ka sararea tapi nu ngariung teh nu ngajawab. Ngan ukur unggut-unggutan. Pok Piiting nyarita panon teu weleh neuteub ka salakina. Syukur atuh Kang Kamin urang teh kudu sabar dina yang hareupan cocoba nu sakieu sarupa kieu. Nanti mimiti ayeuna mah akang teh kudu mikir kudu nyaah ka anak anu hirup keneh. Budak nu geus ninggalkeun teh kudu jadi pamikiran sarta kudu jadi panggeuing sangkan akang leuwih eling kana kawajiban. Kumaotna budak teh sing jadi pecut anu hade sangkan bisa ngamajukeun kahirupan urang tah kitu Kang Kami. Kaharti ku akang gemi. Kaharti tingkeun ku akang diperhatikeun. Geus atuh ayeuna mah teu kudu dipapanyangkeun sabab sagarupa ge geus kaharti. Saina geura teruskeun eta tahlilan, uring rek mantuan ye. Ceuk Mang Kamin ngareret ka Kang Odo nu jadi lulugu dina mangsa harita. Nya hayu atuh ari geus kaharti mah da memang kitu kuduna, syukur ari geus beres mah muga-muga ulah aya gantar kakaitan deui, ulah aya tunggul sirungan, ulah aya catang supaan ceuk paribasana. Keun ieu tahlilan urang sangakeun ka palebe supaya diteruskeun. Ceuk Kang Odo bari terus ngareret ka palebe nu direret Surti. Mangga nampi hayu urang teruskeun. Goreng kasebutna lamun hanca di duna-duna. Mangga kasadayana urang lajengkeun. Sararea nyebut mangga saur manuk atuh prung tahlilan dimimitian deui. Kaayaan karasia leuwih keung jeung geueuman. Kudatangna Mang Kamin kawas diiluan ku bangsa siluman anu ngahaja ngarobah kaayaan sina geueuman. Kocapkeun isukna harita panon poe geus meletek di belah wetan. Kayan lemur Cikarang estu bengras matak betah. Ayem tentrem siga teu aya kajadian naon-naon jalma-jalma tukang usaha geus arinit. Tukang digarawe meuni sargut geus arinit ka tujuan masing-masing. Manuk recet di sarada ngabagiakeun ka Sang Surya nu beuki lila beuki kaluhur. Cahaya sumiratnya angan buana panca tengah. Dina kaayaan kitu Biiting jeung Mang Kamin dariuk di hareupeun hawu. Awakna anu ngan kari opat anak kapunten awak anak nang kari opat araya di dinya kabeh milu siduru jeung bapana. Ting akang teh saputing jeput teu bisa sare sabab ingat we ka si meme nu geus maot akang teh hayang nyaho kuburanana tapi samemeh ka astana hayang nyaho heula kana kajadian ti angga samemehna. Aya naon salila ditinggalkeun ku akang jadi mata kaget jeung leuwas akang teh. Ceuk Mang Kamin dari pisan manehna panasaran keneh hayang nyaho kana kaayaan di imahna. Salila manehna indit peuting tadi teh lain teu ngarti ngan bisi aya kajadian nu can dibejakeun ku pamajikanana pedah loba batur sedengkeun ayeuna mah salse ngan ukur kadenge ku anakna nu opatan. Aya kajadian naon-naon deui Kang Kamin ngan sakitu we sakumaha nu geus disebutkeun tadi basa keur tahlil. Pokona masih memen teh maotna ngadadak pisan kawas nu ngahaja ngabongohan ngan kacida matak sedihna kana hate lantaran samemeh eta budak bangor pisan. Kukuring dicarekan bari diteungeul mun horek maot mah moal dicarekan kukuring teh. Ceuk Biiting bari nyusutan Cipanon nu teu karasa bari jil deui Mang Kamin unggut-unggutan manehna ngarti kana caritaan Biiting. Geus kitu we meureun teh nya dasar kudu nyeri kana hate kudu aya nu nyelap dina pikiran akang teh keur eueuh atuh maneh tas nyarekanan sedih we saruana deui tapi da ayeuna mah geus kaliwat keun bae teu jadi pikiran ulah jadi pikiran sing bener-bener we ngurus anak nu hirup keneh. Mang Kamin ngababaraha teh Biiting bari ngababaraha teh sorangan. Nya bener kitu Kang Kamin. Keun bae da ayeuna mah geus puguh kitu. Ngan kuring panasaran hayang nyaho kana lalampahan Kang Kamin tas di mana atuh? Nu sanyana naon hasilna salila lunta teh? Biiting nanyakeun kaayaan salakina. Nu tas init ninggalkeun imah. Ari Mang Kamin teu buru-buru ngajawab sabab sieun salah kecap. Da puguh boga rusiah nu kacida pentingna. Keur nutupan kacurigaan manehna nginum heula geus kitu kakara ngomong.
Mang Kamin harita nyarita. Ting, akang teh nyeri hate ku caritan mate ting. Ku akang karasana asa neureuy cucuk rungkang bakat ku nyeri-nyeri. Malah maputing tadi ge apan kitu ngomongna matak nyentuh kana jantung. Matak nganyeredet ngabeset hate tapi teu nanaon da ku akang geus kaharti lamun teu aya omongan anu matak peureus ti mitoha masigana. Akang teh moal mikir tetep we meureun carekeun jeung poyokeun batur. Taina akang teh mikir lantaran era ku mitoha, era ku balarea, jeung era deh bawaku nama ku diri sorangan. Nya akang teh nekat rek lunta jauh neangan pacabakan nu sakira matak ngadatangkeun hasil. Tapi maksud akang teh can ti nekanan, cek Mang Kamin dari pisan dina nyaritana matak narik kana hate bi iting, sabab kakara ayeuna salakina nyarita kitu da biasana matar. Jadi kitunya terus kumaha atuh Kang, nah ka mana nu kungsi didatangan ku akang teh? Naon rencana akang sanggeus aya kajadian kieu? Cek bi iting nanya deui panon melong ka salakina. Malah anakna oge molohok ka Mang Kamin siga nu hayang nyaho kana lalakon bapana. Taina kieu ting, akang teh usaha sejen teu meunang. Pakasaban can hasil, ngan akang teh tetep hayang diajar usaha, hayang neangan pagawean nu matak mawa hasil. Sok sanajan tujuan anu mimitina teu hasil, tapi aya jalan sejen nu bisa dijalankeun nyaeta akang teh rek diajar kana dagang, susuganan ti nekanan aya milik sararea. Dagang? Nah ti mana modalna pan? Pan kudu make modal ari dagang teh, mun teu aya modal mah moal bisa, sedengkeun urang teh teu boga duit apaan? Giting megat kalimah teu ngarti kana maksud salakina. Bener, urang teu boga duit keur pimodaleun, tapi salila aya di panyabahan akang teh aya milik. Diparengkeun kuno kawasa bisa tepung jeung hiji jalma nu bageur jeung berehan. Ngaranna Jang Salia, urang lemur galumpit, nu pernah nama teu jauh ti daerah urang teh. Ngan misa kacamatan Wungku, tati manehna meunang modal dibere nginjem saringgit, lumayan keur modal. Tambah pisan, lamun iting hayang nyaho ka jelmana, engke dina hiji mangsa maneh rek ulin ka urang, tawa urang ulin ka maimahna, tak kitu ting? Cek Mang Kamin bisa pisan nyaritana. Teu eleh ku bi iting jeung teu kurang ku ekoleun. Teu wani ari ngabejakeun nu sabenerna mah, ari bi iting unggut-unggutan pok nyarita deui. Nya syukur atuh ari kitu mah Kang. Kuring ngarasa bunga tapi narek cukup kitu modal dagang ku duit saringgit. Kana naon cukupna duit sakitu? Hisulah kabeh karepan sabab nu penting mah apa niat. Niat ting nu penting mah. Jadi urang teh iting geus mineng ngabejaan ka akang yen akang kudu aya kahayang, kudu mikir jeung kudu boga rencana pikeun ngamajukeun kulawarga. Sua moda anu mangrupa duit eta mah nomor 2 dan nomor 1 mah kahayang jeung cita-cita. Jadi najan modal leutik saeutik ari kahayangna kuat mah geus buleud. Sugan we hasil kalayan ngemakeun. Apaan cek maneh kene ge lamun kayang tang tu pareng lain gitu ting. Cek Mang Kamin malik nanya ka pamajikanana nu unggut-unggutan ngartieun mung hanyakal waktosna seep. Ugi ka dieu bae heula para wargi sadaya dina bagian ka-11. Pamirsa sadayana, urang cekapkeun heula dugi ka dieu carios dongeng anu nuju dipedar kiwari. Dongeng anu dicandakeun ku Mang Jaya dina judul Hayang Beunghar. Ieu dongeng dikarang ku Ki Leuksa selaku pangarang dongeng anu atos bongkotan kitu tah pamirsa sadayana. Hatur nuhun kanggo perhatosanana pamirsa sadayana anu satiasa mancod ieu Garuda dia channel, insyaallah enjing urang patepang deui dina jalur sareng Garuda anu sami. Sakitu anu kapiatur ti Mang, hapunten segala kalepatan sareng kakirangan Mang dina penayangan ieu dongeng kanggo pamirsa sadayana. Sakitu anu kapiatur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag